Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kapincut ku Bandar Buntut bagian kadalapan. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Syukur tulus kanu bareto teh eti teh. Sumuhun ka Herman urang Cijerah mugi bae dina waktosna emang kitu deui Ratna tiasa nungkulaan masihan duit restu puguh we atuh dasa wajibna ka incu di dieu ge mun kaparengkeun mah meureun Ratna ge disalametkeun da geus aya lalaki nu mileuleungkeunana mah malah urang Cijerah deui mugi-mugi we atuh pangarsa ngaberkahan penginten eti ditikahkeun teras Ratna kantun kokom kumaha kom can mikir-mikir kokom teh ceuk Haji Ahmad bari ngareret ka Nyi Kokom nya kokom teh kumaha pira aku kaelehkeun ku adik sok geraneangan pisalakieun keun emang jeung akangna oge meureun tanggung jawab ceuk Mang Andi nembongkeun ka nyaahna ari Nyi Kokom kalah ngahruk manehna oge lain teu niat boga salaki ngan lalakina eueuh nu cop jeung lelembutanana aya oge nu dipikat cinta geus rek kawin ka alona sorangan da bener pisan Nyi Kokom teh geus katarik birahi ka pentang ku panah asmara eueuh deui lalaki nu dipikabogoh iwal ti Herman boh Neng Eti boh Nyi Kokom pada kapincut ku Bandar Buntut nya kitu deui ayeuna Ratna oge geus kaedanan sadulur-dulur kapincut ku Bandar Buntut mika bogoh mika cinta ka Herman. Nyi Kokom dipaksa dititah neangan pisalakieun tapi ngajawab cukup ku acan hayang rumah tangga alasan kitu teh ku Haji Ahmad jeung ku Mang Andi mah teu ditarima da teu kaharti ari geus sakitu kadewasaanana nyebutkeun can hayang boga salaki mah sedeng Neng Eti jeung Ratna nu sahandapeunana oge geus sakitu pangsengna ulah sieun-sieun Nyai akang nu bakal tanggung jawab mah kanggo abdi mah teu aya pamundut mangga heula Eti sareng Ratna ti payun abdi mah engke wae upami tos beres sareng tos aya pamegat nu leres-leres nyaahna ka diri abdi nya ari perkara eta mah kumaha dirinya hayang boga salaki ayeuna hade hayang engke eueuh salahna keur akang mah nya tujuan wae Haji Ahmad bari netep ka adina keun we Jang Haji tong dipaksa teuing geus hayangeun Mang engke ge wakca sorangan Mang Andi nengahan tos wengi geuning Mang kitu we abdi teh moal tiasa lami-lami periogina mah mu ngawartosan wungkul buru-buru teuing atuh Jang Haji engke wae urang dahar heula aya lauk gurame geura Mang Andi nyarek buru-buru balik cekap Mang Kom tak ieu keur jajan Mang Haji Ahmad bari ngasongkeun duit ka Nyi Kokom gedena 2000 perak ku Nyi Kokom ditampanan sup diasupkeun kana jero kutangna enggal-enggalan teuing atuh akang teh Nyi Kokom bari jung nangtung rek ngajajabkeun nya eta akang teh loba keneh kaperluan omat Nyai sing hade-hadenya cicing di dieu teh Haji Ahmad bari terus kaluar celak kana beca dijajabkeun ku Nyi Kokom nu jadi adina Nyai Mang Andi harita ngageroan kah Nyi Kokom gancang nyamperkeun keur naon di luar wae geura beberes anggur mah geura tutupkeun janela geus peuting ieu teh sok Rat geura sare tak acan tunduh atuh dapa kadah nggak malum atuh Mang apan Ratna mah nuju ngalamun nu kasep Nyi Kokom ngagonjak oh nya pek atuh bapa mah da geus tunduh Mang Andi bari koloyong ka kamarna teu lila geus ngagebrak sare urang kocapkeun pamirsa ayeuna nyaeta Herman poe eta teh Herman geus janji jeung Neng Eti yen rek lalajo tapi Herman can indit keneh ti imahna sabab hatena ngarasa bingung dumeh wae ka Ratna oge geus janji rek datang
Tapi dasar Herman lalaki cala culuk manehna gilig rek ulin jeung Ratna ari kaneng eti pipamajikanana mah cenah rek aya perlu penting atuh puguh neng eti heraneun tara-tara ti sasari Herman jalir janji ari ayeuna bet kitu. Alasan we panginten akang mahnya neng eti bari neuteup nembongkeun ka teu percayaan tapi Herman tenang-tenang teu siga nu boga dosa. Leres akang teh bade aya peryogi piraku deui atuh akang kada sumpah mah apan biasana oge akang sok menepati wae upami kaleresan teu aya halangan mah mung ayeuna punten sanes akang tega sanes bade jalir janji kumaha da bade aya kaperyogian nu kacida pentingna nyaeta kedah ngabereskeun perusahaan upami ku akang teu dibereskeun ayeuna tangtos akang lugala ageng punten wae akang moal tiasa mugi wae eti tiasa ngamaklum dina leresan ieu mah da ari nongton kitu teu ayeuna oge enjing main keneh Herman bisa we nyaritana teh bade ngalareskeun pada melan ka mana akang teh nah atuh teu wawartos di kamarina menawi pada melan dongkap dadak-dadakan kamari mah da teu aya naon-naon mung dia sonten aya serat tipun paman nu netelakeun supados akang mios ayeuna ka Cianjur saurna penting teu tiasa dienjingkeun geura we ku eti emutan pisu kumahaeun teuing benduna pun bapa upami akang teu mios ka Cianjur ayeuna kumargi kitu akang nyuhunkeun kasadaran eti mugi eti kersa ngamaklum bade aya kaperyogian naon atuh dugi ka akang diangkir dadak-dadakan teh nah aya nu udur atanapi aya kaperyogian sanes saurna mah bade aya lereskeunun nyaeta perkawis kiriman barang kalangganan aya langganan nu teu ngangken ari kupun bapa mah moal tiasa dilereskeun margi akang nu ngirim barang nage janten pun bapa teh nyuhunkeun jawaban ti akang ayeuna da enjing mah langganan teh moal aya di Cianjur ceuk Herman teu beakeun akal dasar nu pinter ngomong kana nipu teh mani norolong keur nembean bade nongton deui teh aya-aya we gogoda teh ning eti ku kulutus keun wae atuh teu nongton ayeuna mah enjing mah urang sawaregna dugi ka subuh oge ku akang ditedunan wengi ieu puguh filmna sae enjing boa main keneh kang da seueur atuh film saya teh sanes hiji wae atuh ari eti bade nongton mah mangga ieu artosna Herman ngasongkeun duit 5.000 ning eti meuni dolog bari jeung rada ambek oge ari diasongan duit mah dadak-dadakan jadi marah mai nyeh wae seuri teu sakara-kara muhun bade nongton sareng ibu we nya moal bendu kitu akang nah nganggo bendu sagala sabangsulna akang ku eti kedah diapunten bet siga pisan nu jalir janji padahal mah teu pisan-pisan sawiawas atuh ali leres aya peryogi penting mah ku abdi oge dimaklum nuhun ari ngamaklum mah geuning tos bade jam 5 permios we atuh bade teras ka Cianjur akang teh muhun ka Cianjur mengpeng sonten keneh dari wengi mah keung di jalana teras kulem di Cianjur rupina mah kadewe bilih teras kapincut ku urang Cianjur da di Cianjur mah istrina ge gareulis ning eti bari ngelet moal atuh sing parecanten wae ka akang Herman geus kitu mah gerung-gerung ngahirupan motorna geuleyeung maju nyemprung kawetankeun rek ka situ saeur demi harita di situ saeur Ratna Sari geus diuk ditepas hareup bari panon nyerangkeun ka jalan sedang hate geus teu sabar ngarep-ngarep nandang datang ret deui meuni geus nyeri beuheung sosongeteun keur kitu nyi kokom kaluar rek ka jalan dititah balanja ududeun ku Mang Andi. Ret Ratna pok nanya antang-antang teuing Rat ngalamun teh meuni reuwas Ratna ngaranjung oh mapag nurek dongkap nya kudu kitu Rat ambeh moal pupuntenan deui aduh bakal indah hoy ieu batur mah kokom ngagonjak duka kitunya batur teu naon-naon ge dituding-tuding alim teuing wah bohong oge Ratna mah mangga gandeng ce
Ratna bari ngabalieur. Tuh gening Rat, ceuk Nyi Kokom nempok ka jalan, Ratna ge gancang ngalieu. Mana ceuk? Di mana keneh? Tuh bedanya. Kitunya cece mah ceuk Ratna bari ngabalieur deui ambek ti ditu nama dumeh diheurayan bae ku Kokom. Pek atuh sing jongjon da cece mah rek ka jalan. Mesar naon ceuk? Rokok piwarang bapa. Nyi Kokom bari terus ka jalan geus tuluak liuk deui. Ratna ge cengkat. Manehna seuri nempo Nyi Kokom nu pikalucueun teh. Geus kitu manehna turun kaburuan reg eureun ngajanteng di sisi jalan, panon terus ka kaler nempuan datangna lalaki nu keur di Arab-Arab. Unggal motor Honda hejo diteuteup tapi Herman can embol-embol. Teu kungsi lila, drem reg motor Honda eureun tukangeunana. Atuh Ratna mani ngaranjug nyal ambek hayang nyarekan tapi barang diliuk. Tetela Herman atuh dadak-dadakan ka ambekna teh leungit, nyeh wae mani ngagelenyu lalaunan nyamperkeun empokna nya. Kunaon nya akang teh mani ngareurewas? Asa locot angan abdi mah. Ah, piraku tos lami Rat ngantosan teh, tembal Herman bari neuteup. Lami borok ku abdi ditinggal ka kaler, geuning akang sumping ti kidul. Ti mana heula akang teh? Nah jawe teras ka kidul, hilap deui puguh akang teh. Aduh, nemege kamari menitos hilap deui. Mangga atuh kalebet. Mangga, ceuk Herman bari terus asup kaburuan motor disetandarkeun sup ka imah gek diuk. Teu lila Mang Andi norojol. Geuning aya tamu, Mang Andi semu nu darehdeh nakaranan maklum ka piminantueun. Sumuhun. Nepangkeun, tembal Herman bari gancang munjungan geus kitu gek dari uk deui. Mairan cai aturat. Sawios Pak, teu kedah ngarepotkeun teuing, jawab Herman tapi Ratna terus ka tukang teu lila geus balik deui bari nanggeui baki dieusi 2 gelas kopi jeung 2 keler kueh kaleng. Sanes bapa mah da asa nembe pisan tepangnya, anu ti mana encep teh? Abdi ti Cijerah, tembal Herman pondok. Teuing kunaon rek loba omong teh manehna gempeur teu kawas nganjang kana yang eti Sonagara. Tos lami kenal sareng pun anak teh. Nembe Pak. Nya sanaos nembe oge, mugi-mugi wae sing tiasa saterasna. Da teu aya awona sanes ari seueur kekenalan mah. Sawangsulna jalmi nu teu gaduh rencang, sok cuang ciung sorangan. Nya nuhun we encep. Tos kersa mengan kajobong bapa mah. Tadi nama isin wae Pak di piwarang kalebet teh ceuk Ratna harita mairan. Henteu Pak, Ratna we eta mah. Herman bari tetep tungkul kawas nu era. Du pincep teh sakola keneh. Henteu Pak, tos lami liren. Ngadamel pangintennya. Diajar we Pak, ngiring kapun paman. Ngadamal kana naon cep? Mang Andi terus-terusan nanya matak jengkel ka Hermana. Kana kolontong, malih nembe ge wangsul teu Cianjur, ngintunkeun barang, Herman mimiti ngarahul. Eloh, geuning tebih, nah teu diicali Bandung. Manawi Pak, di Bandung mah pangaosna ringan pisan. Da sanes ka Cianjur wae, ka Jakarta, malih dugi ka Surabaya sanes Kanten. Aduh, nuhun wae atuh ari tos gaduh padamelan mah sahanteuna moal repot teuing. Mangga atuh cep disambil geura cai ge cai we di dieu mah. Mangga atuh Pak ditampi. Herman bari kop kana cai ajangna regot nginum. Eta rencangna dileueut Kang, hatur lumayan we da sae mah teu aya. Ratna mairan. Cekap Rat, jawab Herman. Muhunnya sanes dileueut. Mang Andi regot manehna ge nginum. Herman kapaksa ngopi sajeroning kitu teh panonna mah ngelet wae ka Ratna
nya kitu deui Ratna da puguh sarua pada pangseng kolesed Mang Andi ngolesed nganyahokeun kanu ngarora manehna terus ka tukang deui ninggalkeun. Atuh Herman jeung Ratna mani asa dibere kasempetan manehna terus uplek ngobrol paduduaan sakedeung ngadu imut ngadu teuteup bet pada wanter diukna oge beuki padeukeut wae nepi ka awak sering paadu da kitu kahayangna. Sedang Nyi Kokom harita teh kakara balik tas meuli rokok barang nempo di buruan ngajugrug motor Honda Bulawa teh manehna ngaranjug bet asa-asa geus wawuh cenah kana motor rupa kitu teh panasaran terus dideuketan red kana nomerna D894W jelas moal salah nomor motor eta teh nomor motor Herman. Atuh gebeg deui manehna ngagebeg. Moal salah motor ieu mah motor Kang Herman. Nah nya kitu nganjang ka dieu teh Kang Herman piraku deui ari Ratna wawuheun ka Kang Herman mah panceuk Ratna oge kabogohna teh ngaranna Nandang tapi naha ieu motorna motor Kang Herman da moal salah aing ge inget keneh piraku Kang Herman tamu ka dieu mah da ti saprak aing cicing di dieu boh Mang Andi boh Ratna teu wawuheun jeung Kang Herman. Penasaran kitu cek gerentes Nyi Kokom. Nyi Kokom penasaran hayang ngabuktikeun gura-giru manehna ka jero. Ari Bray teh mukakeun panto gebeg ngagebeg teh salah tina panyangka nyaan pisan Herman keur ocon jeung Ratna diukna oge mani parendeng dina kursi panjang leungeunna silih cekel bet kacida pisan kakara ge wawuh sapoe geus wani kitu sakedapan mah Nyi Kokom olohok bengong bari bibir ngeleper rek sapok-pokeun ngomong ngan teu kedal da kahalangan ku kareuwas. Nuker anteng sosonoan ge barang ngadenge reketna sora panto teh jol gebeg wae ngagebeg boh Herman boh Ratna sarua reuwas. Ari Ratna mah nempo Nyi Kokom teh ngan seukur reuwas wungkul tapi Herman mah reuwas teh dicampur ku kahariwang jeung kasieun. Maklum Nyi Kokom nyaho kana Rusiah dirina terwae Herman ngeleper dadak-dadakan bangetna jadi sepak pias semunut taya getihan. Hate beuki dugdeg teu puguh rarasaan. Kasieun Herman teh eueuh deui ewal ti sieun Nyi Kokom muka Rusiah dirina ka Ratna sabab lamun nepi ka bocor teh mah tangtu manehna meunang wiwirang nu lain lumayan. Ratna ngarasa kaget nempo Herman silih pelong jeung Nyi Kokom teh manehna bet jadi malik timburuan. Kalebat atuh ceuk calik di dieu gera Nyi Ratna bari ngesed ngajauhan Herman. Gening aya tamu Nyi Kokom semu-semu teu wawuh solongkrong ka jero gek diuk gigireun Ratna. Ari Herman can bisa nyoara manehna gede kabingung kudu kumaha peta. Kumaha lamun Nyi Kokom jol nyebut Herman? Kumaha lamun jol ngadongengkeun ka Ratna? Mun manehna teh tundangan Neng Eti? Cilaka 12 wirang temen meureun diri aing teh tapi katempo nama Kokom teh moal rek binasa. Asa piraku deui wae da Kokom ge aya hate ka aing mudah-mudahan we atuh Kokom teh sing nganyahokeun kitu ceuk gerentes hatena Herman. Nepangkeun kan ieu teh pun lanceuk putrana pun uwa. Ratna bari ngareret ka Herman atuh teu meunang henteu kapaksa Herman cengkat nya kitu deui Nyi Kokom kep dampaleungeun padu nyeh pada imut dina waktu keur kitu Herman gancang ngicepan mere isyarat nu maksudna supaya Nyi Kokom teu buka Rusiah atawa nyebut-nyebut ngaran Herman. Ku Nyi Kokom oge geus kaharti malah sanajan teu diisyaratan ge manehna geus niat moal rek ngerakeun atawa ngawirangkeun Herman. Ari sabab manehna oge sarua neundeun hate teuing kunaon rek ngagorengkeun teh manehna teu tega. Da teu loba omong deui gek wae dariuk sakedapan jerempe eueuh nu nyarita Ratna oge teu katutuluyan boga sangkaan goreng. Sabab antara Nyi Kokom jeung Herman teh teu katempo nyurigakeun da siga nu nya-nya wae kakara panggih. Kang Nandang, mangga atuh dileueut. Ratna ngamimitian muka carita. Cekap tembal Herman semunu gempeur ret ngareret ka Nyi Kokom. Sumuhunnya mangga gera dileueut
isinan gening cep Nandang mah. Nyi Kokom nyebut Nandang jeung teu wani ngaakangkeun, da kuratna geus diakukeun lanceuk. Puguh are hate mah hayang seuri nya kitu deui Herman rada oge mesem disebut cep Nandang teh. Cekap ceuk. Ieu datos areungap tembal Herman beuki gempeur wae ka tempona teh. Dupi Herman cep Nandang teh anu ti mana teh Nyi Kokom kalepasan. Tuh nya cek Kokom mah sok raraseun wae ka Herman, da eta Kang Nandang taeuna pun lanceuk teh jenenganana Herman. Aduh kitu nya aritos lami teu pendak mah meuni Kang Herman deui ratna harita ngagonjak ka Kokom. Panghinten atuh ari cece taeuna Kang Herman mah ka abdi ge nyebat Herman. Anu mana teh Kang Herman teh ceuk. Herman ayeuna mah hatena regreg sabab jelas Nyi Kokom teh moal daekeun buka rahasia. Teu kedah terang cep Nandang mah. Wartosan we atuh ceuk, hoyong terang da sakedahna we ari sareng saderek mah. Sanes kitu rat Herman bari ngareret karatna. Bujang-bujang Kang Nandang abdi oge teu dipasihan terang di wartosan jenenganana wungkul cenah jenenganana teh Herman ngaduheun motor Honda deui. Ratna mairan ku ngadenge kitu oge geus teg wae Herman mah nyangka yen Nyi Kokom teh ngakukeun kabogoh ka manehna. Nu mana teh nya Herman teh abdi ge gaduh rerencangan nuju dengan Herman mah. Dupi nu cek Kokom teh calikna di mana Herman bat kalah katutuluyan dumeh wae hayang ngayakinkeun kana kaayaan hate Nyi Kokom nah bener neundeun hate atawangan ukur heureuy. Da geus sidik ari Herman nu dimaksud ku Nyi Kokom daya lianti manehna sorangan. Saurna mah ti Cijerah tapi duka leres duka henteu. Da cece ge teu acan ka bumina mah pendak oge nembe 2 kali, sakali waktos di situ Aksan, kadua kalina nembe ayeuna deui tembal Nyi Kokom sajelasna. Gebeg Herman ngagebeg hatena beuki yakin tetela ceuk pikirna Nyi Kokom teh neundeun hate. Atuh manehna beuki bingung mana nu kudu dipilih. Nah Neng Eti nu geus ditanyaan tur sakedeung deui rek kawinan atawa ratna mojang modern ala agogo atawa Nyi Kokom mojang sederhana teu ningkah tapi geulisna munjulan ti dulur-dulurna. Dasar lalaki teu unik katiluanana ge sarua bogoh awewena oge nya kitu sarua bogoh sarua embung papisah. Puguh kabita kudunya jeung kagagahan Herman komoratna mah kakarawawuh ge geus ngakukeun tunangan. Ratna teu boga curiga kana omongan Nyi Kokom teh nyangkana mah nya we Nyi Kokom teh boga kabogoh ka ngaran Herman. Satungtung buuk oge teu nyangka mun Herman nu keur diomongkeunana teh nu harita ngakukeun Nandang. Engke mah candak amengan ka dieu ceuk, hoyong terang abdi mah ratna harita ka Kokom. Manawi kadiana oge sok tara wawartos heula duka terangeun deka kumaha. Terang-terang tos aya we di dieu tembal Nyi Kokom. Iraha kitu ka dieuna ceuk. Ratna semunu heraneun ka cida. Sumuhun ayeuna nembe teh sumpingna oge Nyi Kokom bari panon terus ngeliat ka Herman nyeh imut pinuh pangirut. Herman mani nyeblak manehna maling-maling bongohna Ratna pok teh geurentes dina jero hatena. Aduh nyaan Kokom teh mika hayang ka diri aing teh nepi ka wani nyarita blak-blakan ngan untung nawe Ratna teu curiga. Kokom akang ge bogoh kom. Ngobrol wae disambil gerakan sok ceuk ngaleueut ceuk Ratna. Tiluanana terus ngopi nepi ka jam 7 Herman rek pamitan tapi ku Ratna dicaram kalah terus diajakan ulin. Kang urang amengan heula etang-etang tilam sono supados nemih layeut kana hubungan urang. Kerasa henteu? Amengan ka mana Rat? Herman bari ret ka Ratna ret ka Nyi Kokom. Ka kota we Kang ulah ari nongton mah bilih wengi teuing. Ieu mah urang jalan-jalan we. Ratna semunu ogohan pisan. Mangga. Cek Kokom bade ngiring. Herman nanya ka Nyi Kokom. Piraku bade kutiluan motor hiji. Mangga we bade amengan mah. Engke abdi mah ngantosan Kang Herman ceuk Nyi Kokom katara paromana semu ngahruk. Ih teu sawios mangga wae
bilih bade ngiring mah raos puguh motor hiji ku tiluan mah teu hariwang labuh. Tembal Herman. Muhun ce, hayu atuh urang kokoboyan we lah. Ratna manehna oge atoheun nyi kokom rek milu teh majarkeun teh resep cenah kokoboyan teu nyahopi bahayaeun. Gancangna carita Kumang Andi oge disatujuan malah Kumang Andi oge Ratna mah dititah kana motorna ngan Ratna embungeun da kahayangna oge dibonceng ku Herman geus meunang idin tinu jadi kolot mah koloyong tiluan anak kalaluar dreng motor dihirupan. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.